berjudul Maung Kajajaden. Wilujeng nyakseni. Kacaturkeun di wewengkon Pasundan ngadeg kerajaan Sunda atawa leuwih dipikawano kerajaan Pajajaran. Di ieu kerajaan kasohor hiji putri nu namina Putri Susilarang. Nyi putri dilamar ku putra Raja Majapahit nyaeta Dipati Anom Nurjaya. Sabenerna Nyi putri teu satuju manehna nikah jeung Dipati Anom. Tapi ieu marupa entah ramana nyaeta Raja Pajajaran. Anu hartina manehna hamonolak. Sanggeus nikah, Nyi putri diajak tumetep di kerajaan Majapahit. Singget carita disaprak Nyi putri ke kandungan, manehna geus ngarasa teu betah hirup di kerajaan Majapahit. Jeung deui manehna oge teu miboga rasa bogoh ka salakina. Ku kituna Nyi putri leuwih milih mulang ku alasan hayang babaran di balik gesan anu jadi nyaeta di negara Pajajaran. Dipati Anom kapaksa nundunan ka hayang Nyi putri. Mangga atuh ari Nyi putri mangsa manggat mah. Ngan hampura kakang teu bisa milu nganteur. Sebab kakang kudu jeung harupan ieu nagara. Ceuk Dipati Anom. Akhirna Nyi putri dijajakeun ku para prajurit di barengan ku paraji mangkat negara Pajajaran. Di eta kerajaan manehna teh ngalewatan seorang leuweung. Sanggeus 30 poe lumampah Nyi putri anjo ka hiji tempat negewani disebut Panumbangan. Perenahna di wewengkon Ciamis. Nyi putri geus teu kuat dirasa siga norek ngalahirkeun. Kumaha paraji, sim kuring teh asa beda rasaan siga norek ngalahirkeun. Kumaha mun urang heula di bah dieu. Eueuh, wa mohon Kanjeng Putri. Tembal kumaha paraji, nya bae tepat lila Nyi putri babarang. Orokna kembar, nu kahiji lalaki di ngaranan Bombang Larang jeung nu kadua awewe di ngaranan Bombang Kancana. Balina diwadahan kana pendil tambaga tuluy dikuburkeun di handapeun tangkal kai anu badag sarta dahana ngarampidan. Geus kitu, Nyi putri jeung rombongan teruskeun deui lalampahan nepi ka nagara Pajajaran. Bombang Larang jeung Bombang Kancana dirorok ku akina Prabu Siliwangi jeung ku indungna Nyi putri Sucilarang. Eta budak bote merontot pisan. Beuki gede teh beuki tembong cahayana. Teu karasa waktu nyerelek pisan. Bombang Larang jeung Bombang Kancana geus diincak 17 tahun. Tapi nepi ka umuran icak kumaja, eta budak bote can apal saha bapana. Kulantaran kacida dibunianana ku akina. Unggal poe duana nanyakeun saha bapana, teu beunang dibebenjokeun, teu beunang disilihan. Maranehana maksa indungna sangkan mere nyaho saha bapana. Tungtungna Nyi putri kapaksa buka rusia. Yen Bapak ti Bombang Larang jeung Bombang Kancana teh nyaeta Dipati Anom Nurjaya, raja di kerajaan Majapahit. Dua anak kacida luasna, basa apal yen Dipati Anom teh marupakeun bapa kandungna. Gancang we Bombang Larang jeung Bombang Kancana minta izin ka indungna rek nepungan bapana di kerajaan Majapahit. Tapi tetep we Nyi putri ngalang-halang jeung naulah-ulah. Kulantaran teu kungsi menang idin, Bombang Larang jeung Bombang Kancana leuwih milih teu bebeja ka indungna. Akhirna maranehana pinggah ti eta kerajaan. Kacaturkeun satepina di Panumbangan tempat duana dibabatkeun eta poe meujina ereng-erengan. Hawa pohara panasna. Bombang Kancana teu kuat nahan hanaang. Po anehna sanajan keur di tengah leuweung tapi cai kacida hesena. Siga nu keur usum halodo. Nempo adina hayang minum Bombang Larang pokok tetengan neangan cai. Teu lila manehna manggih pendil tambaga anu eusina cai herangna geusang. Pendil bu dibawa tuluy diberekeun ka adina. Ngan bareng ek diminum eta pendil teh bus asup urban sirah Bombang Kancana. Persis siga jelema anu keur make helm. Pendil dibetot, tapi angger teu lesot-lesot. Malah siga nu mageuhan. Akhirna Bombang Kancana dituyun neangan lembur. Sugan aya nu bisa nulungan. Parok panggih hiji aki-aki tapi ieu oge teu bisa nulungan. Maranehanana dititah nepungan wiku trenggana nu kasohor sakti mandraguna. Ku kasaktianana eta pendil teh molonyong di sakara-kara kalawang dibalangkeun ka jauhna. Dasar wiku sakti barang gerak-gerakan nu taneuh eta pendil teh rubah jadi ulah. Nu sampe ayeuna ulana di ngaranan Pangbuangan. Kade teh doaan ulah wani-wani anu talantok teh dinya. Bisi anaon. Ceuk wiku trenggana. Abang rumaja keur meujeuh balaga santrem malah ngarasa penasaran. Rencepan dua orang ada berita eta ulah. Resep repoceuna heran nanti Islam. Gebrus we Bombang Larang anclup dan eta ulah. Barang hanjat awak salirana geus biru bulu koneng jeung bulu hideung. Pameuteuna persis siga mau. Bombang Kancana ngajerit.
rawas nempo di hari puna aya mau. Sanggeus ngajerit disambung ku ceuri ka dirian. Barang kuninga eta mau teh sing horeng rakana. Tawis bela ka tuang raka teu talangke bumbang kaca biru anjluk kana eta pula. Barang hanjat deui salirana geus jadi maung bikarna. Maung kajadian teruskeun deui lalampahan. Di jalan sababaraha kali ngalaman cilaka. Di antara lebah Pajalu ayeuna. Eta suku maung teh pabeulit ka ari oyong. Untung aya nu dulungan. Eta Prabu Cakradewa. Maung janji moal sakali-kali ngaganggu urang Pajalu. Iwal kanu nginum motor tina pendil jeung anu melah ari oyong. Jauh cunduk anggang datang, maung kajadian nepi di nagara Majapahit. Nenjo aya mau ngadegetan karaton, meh bae pada ngepung. Untung maung buru-buru nyarita, sakumaha ilahana Jerman. Yen eta maung teh merupakeun kajadian ti Bombang Larang jeung Bombang Kacana, putra ti Dipeti Anom jeung Diputri Sucilarang. Barang nempo putra geus loba wujudan jadi maung, Dipeti Anom kacidah sedina. Ngan salah bisa ngelawan takdir. Akhirna ku bapana Bombang Larang dititah ngarajaan leuweung Majapahit, sedangkan adina dititah ngaratuan leuweung Pajajaran. Satahun sekali sok hajaeun patepung perenangna di Panjalu. Sakitu nu tiasa kapiatur, Horik Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.